Aduh, pas sore kieu geunah cigana istirahat heula, pagawean beres. Isuk oge geus beres. Wah, aya barudak keur marancing euy. Beli nonton di dia. Beli istirahat heula. Kedeng ngadaguan magrib. Aduh. Ah. Lu maningna udang sia. Naon teh mi naon? Ngeunah we Ganggu gue karek reup bieu teh sare teh. kan ku aing teh sia teh titah gadag lain. Tuh kebon nu belah ditu. Pagawean anu mana panu itu teh geus beres di bagian urang nih. Dari belah itu bagian si John. Heuh ku sia we gawean atuh ai eueuh si Jon mah meuni Nah, lali. makanya pan bagian pada boga masing-masing bulan pagawean teh nu urang geus beres. Aing urang hayang nyantai teh tadi oge mi. Isukan deui we atuh. Ai sia da ku aing oge digaji sia Jadi masalah teh. digaji, ayo kurang digawean si John digaji moal mi. Ya memang ai sia teh gawe mah. Moal anger kali kene kali nu capek gara-gara si John dia mah kok pagawean teh kuduaan, tapi aing nu capek. Heukeun bae mi, urang gawean. Gara-gara si John ku aing deuleukeun sia. John, Nampau sia gadag. Kelo dasar. Saya nama geus ngarit tinggal maraban si Jagur nya. Gur, aduh beak cing urang ngarit lah nya. Sing balageun heuh. Awas ya. Mun ngadat wae maneh. Nya. Aguan. Urang ngalah heula parab jeung maneh. kakak ngalajukut si goblok eta. Deuleukeun ku aing sia. Ieu Alus kelakuan. Alus kelakuan alus. non ari sia datang-datang ada. Aing mah boga janji naon pagawean. Panu si Mami cenah itu tuh pangoreadkeun belah ditu. Oh ya. Tadi gawean atuh. Jadi urang Usia naon? daripada gawe di ditu dapat teka harti aing goblok pikiran mending kana ngarit aing mah. Jadi urang nu katempuhan pagawean maneh ku urang di gawean. Kumaha maneh we eta mah. Yo. Enggeus gawe ngarit yang urang. Sakieu 30.000. Si Mami sama si Mami. Mantak kitu ge aing teka harti pikir atuh ku otak sia teh. Pantesan goblok eta ka aing ngadojana. Piuh